Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra wilujeng tepang sareng baharga dina pidangan dongeng ngalangkukan channel YouTube. Daramang sedayana hatur nuhun pamidamang hatur nuju tedamang mugia sing enggal damang. Mitra, ieu dongeng teh judulna lalakon si Bagja. Reka cipta baharga anu oge mau si dongeng. Mitra, sate aja na abah ngadongeng nada siapu untan boh dili aya nu kasabit nami sami kasebat asma nu sarua. Kasigeung rengkak paripolah nu teu merenah da puguh ieu mah sakadar reka cipta kabinangkitan pangarang. Dina nyuruh pelaku merenah-merenah laku lampah. Nu ngalalakon dina ieu carita kukituna taya kajabi. Nu dipiharep mugia ieu dongeng sing jantan panglipur kana kalbu pangpebrah kana manah. Kalayan dibuka ku basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dongengna urang kawitan. Ngaranna Aswad, pangabakanana seseg ngareusi, kasasaha kahayang namah nyelakakeun jeung nandasa. Matut jeung pangadatanana nu barangasan. Basa-basana kapapada jalma salawasna taya adab tata krama. Nambalangnya campah ngawak-wak akhlak dasar. Nya jamak jeung meujeuna we lamun jalma-jalma ngaangganan. Saha atuh nu daek gaul jeung jelema model kitu. Bapana Bah Darma ngarasa taak ngawara Aswad teh. Padahal bapana ngarasanya ada pugu baru burung palung bodo gelo oge anak getihna sorangan. Bah Darma miharep nalika Aswad manjing sawa teh ahlakna kada dasaran agama. Kanyatana nama laku lampah Aswad haram jadah ka bapa ngalawan ka pada jalma barangasan bari taya ras-rasan. Kiang dengekeun ku bideu. Bapak teh rasanya da puguh Aswad teh anak bapak sorangan. Nah, lampah Aswad minculak. Ngalaka saha. Kapan bapak mah tara barangasan, tara nandasa. Sawe papagawean teh kabe oge kasep lampah salah. Lampah sasar yang Bah Darma mapagahan Aswad kalayan lemah lembut. Kaneng lah. Muntong lebah omong jeung uing mah. Aswad nambalang. Papagah bapana karasana kawas kaca nabrak matana. Wad, sakali deui bapak nyarita. Bapak mapagahan teh sebab Aswad anak bapak sorangan. Bapaknya kahidup. Prakyang, talajak galak barakasian kasasama gancang wadahan kana bak sampah. Prak laksanakeun ajaran agama sakumaha mistina. Malah mandar taya mamala jaga. Sabab yang lampah sasar haram jadah mah sadayana bakal mawa kana karma. Bapak jangan nyangka saya gadag ya. Mana mamala, mana karma, mana? Pak, pokona mah bapak tong lebebacot lah. Palai ngasaan kampak. Aswad nepi ka cegeng ngancam bapak anakku kekerasan. Ngarasa taak abara anak. Bah Darma nandangana langsa laun-laun kata rajang gering ripuh. Awakna ragas kawas gambang nepi ka antuk namah nyawana ngalayang kadatangan aja. Bapana maut Aswad kalahnya kakak ngarasa Bagja sabab ceuk pikirna moal aya deui nu membagahan. Moal aya deui nu ngahalang-halang kana lampah jahatna. Mitra,
Sanyana aswad sasar lampah teh sabada sabawa da asal nama lampahna Adam. Kasasaha salam ngan basa sabawa ngabalad jeung si Bangbang, si Rasta jeung Karta. Kabeh oge barudak preman alias jalma jahat. Nya aswad kababawa ngajawara malah sabada aswad makalangan kagagahanan mapakan Bangbang. Nya Bangbang saparakan cas samakta ngangkat aswad ngarajaan jawara kajahatan. Kajahatan aswad saparakan ca sabangsanya anak calana kabaya kawain sasampayan. Ngabangsat hayam nakarama ngakasab harta banda jalma aya. Maksa ngasaan dagangan kadaharan taramayar. Ngarangsa dan jalma atas balanja. Ngagadabah parawan atawaranda kalayan sakama-kama. Nalika ngejalankeun kajahatanana aswad saparakan ca salawasna ngawapakarang mangrumpak kampak. Lamun jalma jadi korban kejahatan ngalawan tara asa sakampak ngalayang sakahayang pangpang nak kana tarang estuning bahaya mitra. Di hiji waktu kira-kira jam 8 saparapat isuk-isuk bah nanta tas nyaba mawa salak sapara cacarangka ngahaja sabab anak-anakna hayang ngasaan salak bawa bapana. Pas jalan satapak bah nanta ngan wasa calangap sabab aya aswad sapara kanca ngahalangan jalan. Ngasaan salak mah aswad barang penta mangayang nya anak salapan mah bah nanta nawaran mitra saninten buah saninten kasih koneng nyiar gula hapunten nadah hapunten dongeng urang tunda heula insya Allah sanes waktos urang lajengkeun deui hapunten tina sabudaya kahirangan sareng kalepatan cagah.